Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di jilbab teu di calana. Jadi pami ngajawab kedah sadaya. Mau pami di jilbab beri nuang opak. Pami ngajawab kedah kom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah nu ngawalar salam mugia paranyang yuswa arageung milik digampangkeun ibadahna digampangkeun usahana cing babari maot amin. Mending hese paeh ibu mending babari maot. Mudah-mudahan urang dieu kakurung sim kuring cing jadi jalma anu kasurupan lain kasurupan ku dedemit ku ejang-ejang ku jurig jarian tapi cing kasurupan ku rahmat sareng pitulungna Allah Subhanahu wa taala. Margi upami jalmi tos kasurupan ku rahmat pitulung Allah dina tekad dina ucap jeung dina lampahna teh bakal surup ai hartosna surup teh henteu pales teu silung teu sumbang teu pikageuleuheun batur jeung teu pikangewaeun ba eta hartosna surup. Auzubillah bismillah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'd. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza qara'ta Qur'ana fasta'id billahi minasy syaithanir rajim. Al ayat. Wa qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al imanu uryanun wal libas taqwa. Al hadis. Ala wargi kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kalayan kodrat irodatna Allah Subhanahu wa ta'ala. Dina wengi ieu sim kuring tiasa ditepungkeun lawung diamprokeun jonghok dipatepangkeun rarai sareng sadayana kulawarga besar pangresa apih kalih ibu oge kulawarga besar Pemda daerah tingkat 2 Kabupaten Purwakarta anu disesepuhan ku pangresana Bapak Bupati tadi katingali ku palawargi ku sim kuring katinggal. Tadina danget ieu teu aya kajabi sim kuring ti sakawit nampi telepon ti pangresa Bapak Bupati wayahna cirian tanggal sakitu kaping ayeuna. Wah cing teh boga duit ya lumayan. Tapi wayahna cenah tong nyanak gamelan tong nyanak wayang Pak ACP wungkul. Wah si teh ipis di amplop teh. Bete nyawe geuning. Tapi parendene kitu genteng-genteng ulah potong sanajan begengge ulah digotong sanajan hapa ge ranggeuyan. Kabagjaan sareng kabungahan sim kuring dina peuting ieu teu bisa digambarkeun ku carita sanajan sakumaha endahna basa. Gunung anu cing jalegir di dunya masih keneh gede kabungah sim kuring ku tiasana ditepangkeun sareng urang dieu sacara bungkleukan. Sim kuring ayeuna katingali ku palawargi beungeut sim kuring eces jentre pertelah anu mangboled. Biasa nama kahalangan ku gebog. Jadi kasiri anu mah pangkasepna sadunya teh.
Aduh. Cekeng dina naraga naon pangersa itu cenah api kali ibu nyaeta dina naraga walimatul sapar bade angkat ka tanah suci nyumpan rukun Islam anu kalima wayahna Pak Asep kudah ngecebrek di ditu cekeng da dan sanes ahli sim kuring mah ngecebrek sorangan mah margi kaancam ku katerangan Pak lamun nitah lain kalain ahli tunggu karuksakanana sawios urang dieu ruksak sawios Bu palai ruksak urang dieu sawios alim tos sarae kitu lah tos nu heueuh we tong boro ibu nu di luhur pejabat seueur bangsat anu mah laras Pak oknum-oknumna ya Pak di luhur teh seueur bangsa teh nepi ka handap teh raskin teh Pak teh dibikeun kabeh kana wawuh hungkul dibikeunna teh kabarayana gegedena ku manehna bangsa teh sawios digitukeun moal nu kasinggung tong borok kasinggung nepi ka TBC lain urusan aing teh nginum tah rugi na jadi kiai teh da keur ngadalang mah hanapun gebog teranginang wajib ieu mah cai hukul eta ge bawa sim kuring di ditu amplop ipis ai dek ngahargakeun diancam ku katerangan Pak jadi saha-saha nu ngajual mulikeun ayat-ayat kami karena barang nu teu sapira maka langgeng di neraka salilana. Nu mawi upami aya kiai ngahargakeun dagor cukang irungna tuman. Na teu tingali eta ancaman, teu sieun ku ancaman. Jadi saha-saha nu ngajual mulikeun ayat-ayat kami itu karena barang nu teu sapira langgeng di neraka sali nu matak tong nyapirakeun ka aing teh atuh Allah aduh puji sinareng syukur eta tetep kagungan Allah puji sinareng syukur eta kagungan oh gerasau alhamdulillah gitu ya ari sadayana puji kagungan tuh gitu sing lempeng ngomong teh ari ieu urang nyangakeun puji ka Allah gableg ti mana ari sia eta keterangan sadayana puji teh kagungan urang mikeun ka Allah gableg ti mana urang nyangakeun puji asa bener gablek di mana? Delempeng jeung lahaula tah ngomong teh. Sadayana puji kagungan angeun teh ngadinten. Sadayana puji sabab kagungan utek tongo walang taga roh peti gogodongan sadayana tunggal makhlukna sanes hinaeun. Pujieun wong kaurus ta alam teh. Kartos sok pecakan di mana geus puji syukur kagungan Allah diange bakal nyumpikeun rahmat anu disebarkeun ku junjunan urang Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ma arsalnaka ila rahmatan lil lempang jeung ayat teu punggal pengkol ongko ngadua ihdina siratal mustaqim muga Gusti nuduhkeun ka jalan lempeng sia nu mengkol da jalan bagus lempeng kartos da jelemaana apa nu salah lain ayatna it's not the gun but the man behind the gun jadi lain bedieuna wungkul nu kudu canggih teh jelemaana it's not the song but the singer behind the song lain nyanyina wungkul nu kudu alus teh lain kata-katana wungkul nu kudu hade teh tah penyanyina nyanyina alus kata-katana hade penyanyina narkoba leres sebarnya jelemana nu batak itu jelemana orang tenggelan ya gue ada ayat bagus salah lempeng
muni asa balalaner teh gara sok tadi dia nu mawi raruksa keneh urang teh Pak sesa-sesa penjajah ieu teh sabab penjajah datangna ka urang mawa politik nate politik liberal politik adu domba bangsa urang diadukeun buktina Islam saagama Islam sababaraha golongan sok beda paham leres minimal silih baeudan minimal sedangkan Allah ngabejaan la ilaha hijikeun atuh dina la ilah tunggakeun dina la ilaha sawios digitukeun Pak da kitu mah atuh Pak mangga palawargi urang kedah geto salat geus biasa teh mah keun ieu mah hitung-hitung entong kongkorongok we mah keun ada hayam kongkorongok we biasa nginum heuh da dihakankeun atuh nu mawi ulah wani-wani ngahartikeun Quran kana basa Sunda lamun can jadi urang Sunda sabab naon sabab nu bakal ngaraketkeun kana rasa manusia lintang ti basana moal aya di bakal apa kana basana lintang ti bangsana oke ibu papatahan ku bahasa Arab udah mau ngarti moal nu teu ngaji mah yok bapak papasahan ku bahasa Irian la no tak samalato ku bak tali litu mak tu pasalu ku bak tali kamu lu makasih tak lu kartu ibu tuh dai gitu ngarti data mengarang tuh bisa dibalikan deui panten napi kana rasa leres teu napi sabab lain basana bahasa sorangan teh bahasa tauhid aya nahu na bahasa Sunda ge aya keur ka batur keur ka urang sim kuring diuk di luhur panggung palawargi caralik dihanap teh kitu pira bahasa Sunda mah inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin salat abdi hirup abdi angin Gusti nu kagungan asa bener teh ngomong bahasa Sunda padahal salah teh salat abdi hirup abdi maot abdi angin Allah nu kagungan sarua jeung meja abdi kursi abdi kagungan babah pada karimalikeun abdi maot abdi salat abdi hirup angin Allah nu kagungana lamun dek make bahasa Sunda lain nyalahkeun Quran bu nyalahkeun bahasa Sunda dan masa sim kuring mah urang Sunda nu mawi raruksak sawios diruksak heula sawios engke urang ngomean leres gitu assalamualaikum jadi punten gara sok bangsa urang tok 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 assalamualaikum eueuh nu boga imahna teh beuki tarik tok 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 assalamualaikum padahal doa teh leres Kiai doa teh eueuh nu nemalan mubadir innal mubadirina kanu ihwanas sayatin sanyana nu geus ngamubadirkeun kana eta perkara jelas barayana setan ceuk katerangan teu matakna urang Sunda tok 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 sampurasun jawabna berai panto dibuka jonghok assalamualaikum cek itu mah saling doakeun tuh teu mubadir alhamdulillah jadi nuhun bangsa urang dibere duit ku batur jangtak keur meuli udud dah alhamdulillah atuh make atuh deui padahal dina kateranganna eueuh alhamdulillah atuh karena Pak tuh mata ulah boga rasa pang bener nage coba kembali back to basic kana diri sorangan ulah nuduh kanu jauh ulah nyawang kanu anggang nu caket gara raketan nu deket gara deheusan moal jauh tina wujud moal anggang tina awak aya naon jeung aya saha dina wujud urang gerak prak gerak pangihan sirina satangtung diri man aropa nafsah nya ngaji si cepot mah kitu sawios Pak sawios kitu lebar ieu agama teh proyek kasalamatan dunia akhirat tapi ka dimubadirkeun tapi ka diacuhkeun dianggap heureuy agama model puasa sabulan puasa ngan ukur samet lapar we wungkul dina bulan naon puasa teh Pak dina sasi Ramadan teh hari pembakaran teh Pak panas terus tina panas lamun anjeun kuat nahan panas bakal digampangkeun tinu hese buktoskeun tong bayangkeun hileud di dinya tadi daun eta hayang meuntas ka itu ka pantura
bayangkeun hesena leres ku hileun eta bayangkeun kapikir ku hileun hesena tapi manehna puasa ka bulan maneh teu dahar teu nyatu teu nginum geleber jangan jadi kukup gampang tuh hasil tina panas orai puasa Pak teu dahar teu nginum panas awakna megar ngora deui man ahabba ayyubsatallahu fi rizqihi wa yunsa'allahu fi asarihi falyasir rahimah jadi saha-saha nu resep silaturahim maka bakal dipanjangkeun umurna dilobakeun rezekina oh nya ai hileud orai dijabah ai maneh hasil puasa teh kalah boga baju halus teh di dulu anjir tah aing baju hayam nyileunglem elok-elokan teu dahar teu nginum panas megarkeun anakna manfaat hoy runas anfa'uhum linas panghadena jelema anu aya gunana keur balarea oh iya ladang puasa anu pikaun naon-naon eleh ku hileud leres di dieu we nu deukeut ngaji mah teh ieu mah araban eta dumeh di alam kubur cenah bakal ditakon ku malaikat leres percaya teu percaya bahasa naon tak malaikat engke bahasa Arab deuleu dina Quran teangan aya nu nyaritakeun malaikat urang Arab mikir atuh euy ti alo kana hate sarua we ka urang Arab ge ka jelema sarua ngan kulantaran jahiliyah di ditu panggedena ka itu wahyu datangna jadi contoh nu mawi napak tilas engke teh mun ngahaji teh dikawit tawaf sa'i jumrah hukum nah tapakuraneun tah betapa hese capek susah payah pahit getir lara jeung balangsak jalan ka sawarga teh ning Pak masihna jalan ka neraka gampang ulah dianggap banyol Pak agama Pak puasa ketika hasilna salat pon kitu deui kalai uninga mangpaatna salat kumaha cenah perintahna teh aqimus shalah gitu adegeun salat saur ulama mutanabi salat teh aya 3 huruf shod lam ta ulama mutanabi teh ulama nu leres-leres nyunah rasul salat teh aya 3 huruf nyaeta shod lam ta shodna teh sidqul qauli hartina bener ucapanana ngaran-ngaran nu bener ucapanana mun ngomong tara dibarengan ku bohong ngadek sacekna nila saplasna nya cek nyana lain cek lainna tara wani ngaluwihan jeung urangan kana perkara nu ditangtukeun mun panjang teu wani neuteuk mun ponok teu wani nyambung mun condong teu wani motong pas tukang salat mah ngomongna lamna teh layinul qalbi leuleus hatena nu kumaha nu leuleus hatena teh sopan santun ramah tamah DP handap asor tawado landung kandungan lair aisan ipis lapis kanel tapel kaituna malapak gedang tungtungna teu melengkung bekas nyalahan tukang salat petak dijabah tukang salat menyaritan lagi aitana tarkul maasi hartina teh geus ngajauhan kana rupa-rupa pi maksiateun pi na dijauhan komo maksiatna adegeun salat palai mati palai tuh batur mah pengusaha ayeuna geus ngadeg-ngadegeun tower di tiap-tiap posisi leres uninga tower adegeun 180 derajat sangeusna diadegeun tower urang dieu geuning ka anakna anak di Jakarta ti dieu ngomong teu make jeung kudu ini halo nyai cager di Jakarta damang mah usum naon nyai di Jakarta usum demo mah hormon mangasaan hayang pais demo baru kana beunteur beuneu demo teh nginum sugan bunghak wae beuteung kuring balik ke Bandung ya urang nyaritakeun siki we namanya siki we terus da siki nu bakal jadi mah cenah eta naha cenah teu nyambung wae HP teh abdi mah eueuh pulsaan meureun nah teu nyambung keneh cenah hor nyai meureun teu dicas teu nyambung wae cenah mah meureun digadekeun HP-na nah cenah teu nyambung wae aya abdi salat di keureuyeut tapi doa teu dijabah wae tara jakat meureun teh hek sia
nah teu nyambung wae nah cenah teu dijabah wae salat di keureuy Bapak abdi teh bawa antara silaturahim meureun ka kiai ka ajengan eta teh pewaris nabi nah cenah teu nyambung wae bawa meureun sia ditukeurkeun salat teh jeung pangabutuh digadekeun daek salat tahajud ieu mah aya pamenta nu rulung ka Allah ya Allah geus salat tahajud teh muga-muga ya Allah jeung dibatas dimentana teh ka Allah pun anak ya Allah hayang keberi ojek kumaha lamun Allah rek ngerebus da maha beunghar nah digadekeun ditukeurkeun jeung pangabutuh salat teh mana ridho mana ikhlas aya cai herang di dieu ge aya cai herang mah aduh ampun nuhun alah nya jadi kahartosnya tah ngaji siki teh kitu la ilaha illallah geuning aya jero na Quran teh nya lain syariat wungku alah luar biasa Bapak ieu mah kumaha innalillahi wa inna ilaihi rajiun aya nu maot teh wungkul dumeh imah sisi jalan aya nu ngagotong pasaran yo innalillahi wa inna ilaihi rajiun gitu teu nyaho pasaran mah dek diomean da rusak padahal innalillahi wa inna ilaihi pigaweun teh sapopoe gara saok naon hartosna apa hartosna naon Bu ngapiraku teh apa tara ngaji urang dieu asati Allah mulang tah sakitu we heula atuh asati Allah mulang tah kitu balikeun deui ka anjeunna da asana ge ti ieu peureup lamun rek dipake neungeul batur kembali kepada jalan Allah tong tulus genti ku welas asih kartos lamun rek syirik lamun rek ngaheureuyan batur lamun rek khianat tong tulus itu kembali back to basic kembali ke semula muncang labuh kapuhu mun ceuk basa Arab makanna illa makan mun ceuk falsafah Yunani kuno ex nihilo nihil pit mun ceuk situkul kembali ke lab ieu ka pejabat lamun ieu duit rakyat duit negara ulah dihakan coba kembalikan deui ka rakyat republik re itu kembali publik umum balikeun deui ka rakyat asati rakyat oleh rakyat untuk lain dihakan ku sia kitu goblok leran kumaha mun Pak Asep aya nu ngabongohan maehannya tong ngarepotkeun teu dipaehan ku sia ge aing bakal modar kumaha cenah Pak Asep lamun anu ngajak gelut ngaji becus aing mah komo gelut sok urang dieu anu jago naik ka panggung anjeun naik aing turun tuman atuh da punten nya punten bila aya pejabat ieu mah kanu karari itu ka jelemana ieu mah da sarua sih kuring jelema da ieu teh hukum teh kuring kowe kadupak nu ngomongna teh ka ieu kadupak kawas ieu jeung jelema we Asep teh kitu sarua we kadupak itu cara memeh init baligoh pagede-gede gininya daek datang ke kampung-kampung arangah erenge ngajak seuri jeung ngadak-ngadak bager gini ayo geus gek dina kursi ini kanu culang cileung dengan palingeun leras koplok teh tah dik deuli teh aing mah cenah pasé wanian daing moal nu mecat minum cai panas ieu mah cai panas alah sakedeung nepi ka agul ku anjeunna 5 tahun 10 tahun jabatan teh lain eta anu bakal langgeng nu mana sang-sangkeun kaimanan jeung katakwaan dina hate al imanu uryanun wali basyuhut taqwa ari iman teh buligir matak kudalang diri Semar teh tara di bajuan Semar sempengangken-ngangken mar menyemarakan datna alam nyaksi kana hade jeung gorengna alam lain teu boga baju teu ngaku teu boga naon-naon sabab geus yakin di bajuanana kunaon ku takwa dina takwa aya wau waroi apik kumaha nu apik mah nu naleta disatukangeun akal jeung elingan cekolot baheula mah geuning nganjang ulah dahar eukeur lapar ulah sare eukeur tuluh eta teh runayan tina takwa ulah dahar keur lapar tingali we nu lapar dajang di kedawak si banyo ge tara atuh puguh jadi beuteug usahakeun memeh di dahar boa tatangga aing can dahar
wah syukur ka itu teh ku apik-apikna eta takwa ya Allah ulah sare keur tunuh tingali we nu tunuh dajang jidug sok usahakeun memeh sare teh bikeun heula salabarkeun heula ka anjeunna hirupna maotna urang mah teu ngaboga-boga leres Pak diri sasampiran awak sasampayan umur ukur gagaduhan ya Allah mangga bade beurang bade peuting bade keur maot mangga teh teuing sanes nu abdi sok sing ikhlas sing ridho bikeun dan nu anjeunna ulah aya nu diaku saeutik oge nu matak cekolot baheula kudu bisa ngaleungit maneh marukana ngaleungit kaleres teu katempo wujud wah pibangsateun nu kitu mah nu kumaha atuh bisa ngaleungitkeun pengakuan dina dirina ulah segala diaku nya rada jero matak innalillahi teh pigaweun teh Pak selalu always kembali ke semula kembali we ka Allah terus ka Allah keun deui dek neungeul batur aya nu diteungeuh saha apa aya nu diteungeuh nu saha aya nu neungeul nu saha nanaonan tuh gitu nya heuh itu nu diteungeuh kagungan anu neungeulna kagungan heuh nanaonan mending aman mending wawuh leres mending jadi dulur mending saling hampura leres mari kembalikan selalu da innalillahi dinina oge setiap hi kana gawe mode alhamdulillahirabbil alamin alif lamna di dieu teh alif lam al istighroh jinsun kuliyun tahtahu afrodun kasirun jinis hiji ngurung ka sakabeh teh sadayana jadi sadayana puji kagungan beda deui jeung aloha mah karubuna eta mah beda deui jeung alohu sebab Allahu ma alif lam lil milki alif lam ma'rifat mode Allahu nurun aya nu ngahartikeun Allah teh cahaya cenah nu matak aya dikir geuning la ilaha illallah buri nyai tak panggih jeung Allah aing teh dagor ngeburi nyai kitu teh tapi ulah salah danya kuminang dikir mah aya bray we tanda keagungan seperti orang lempang tengah peuting poek mongkleng gitu pasti titajong pastinya atau tijalike pasti buri nyai kingkilaban lumayan 10 meter bisa gancang terus dah jadi Allahu nurun Allah nu kagungan tah make kagungan bongana Allahu dinya alif lam lil milki alif lam ma'rifat Allah nu kagungan cahaya inna loha wa malaikatahu ta loha mah karubuna saha robuna teh pangurus saha Rahman Rahim Jabar Kohar Malik Kudus Latif Angin Cai Seuneu eta reng-rengan robuna nah cenah pasea pampan Ar-Rahman teh Allah leres Ar-Rahman teh Allah mung Allah sanes Ar-Rahman kade sia lieur nya rada lieur tah agama mah lain keur nu lieur tapi keur nu mikir palai ulah lieur palai urang ubaran ai Ar-Rahman teh Allah sok bu Ar-Rahman teh Allah sok mung Allah sanes Ar-Rahman palai ngartos pisan dupi ceulik naon bu ceulik naon cepil mah lemesna seperti kieu eta dina cepil bapa aya sireum kamari ge ceulik abdi kausian bahasa Sunda wartosan abdi gancangnya puting teuing ya tuh ceulik teh ngaran naon cenah ngaran nu mana ngaran ieu tanu rebing tah ieu ngaranna naon bu jadi naon ceulik teh ngaran tah ieu nu rebing tah ieu ngaranna naon ceulik saha ieu ceulik Asep leres ceulik mah ceulik Asep ngan Asep lain ceulik kartos sok sim kuring ayeuna keur leumpang aya nu nyalukan ceulik ka dieu belanyang teh ceulik da nyapurkeun kitu teh bu kumaha lamun Pak Asep ka dieu nyapurkeun jeung ceulikna tak kitu nu mawi la ilaha illallah teh kalimat tauhid nyakup ka sakabeh Rahman Rahim ka sireum-sireum ka bawa ta kana ngaran Allah kana jenengan Allah la ilaha ditunggakeun dirinya ulah dipapai nyarita imah teh atuh mangga atuh ka janela abdi ka pantau abdi ka tehel abdi ulah geus cukup karorompok atuh
sabab di rompok abdi teh geus pinuh ku ngaran naon janela pantau teh naon deui WC cukup imah jadi la ilaha nyakup ka sakabeh dah gitu kartos nah jadi Ar-Rahman teh Allah mung Allah sanes Ar-Rahman gitu sok adan takbir genti ku Ar-Rahmanu Akbar bisa tuh gitu Ar-Rahmanu Akbar beureuh teh pada maledong kartos nah siki kayak di bejaan beh ditun siki naon mata holang beh ditun mata holang naon bejaan abeh ngarti dina Islam geus bejeuna bangsa urang teh ngarti ulah katipu wae dina agama teh lobana doktrinasi pragmatis tidak berdasarkan empiris doktrin gini bangsa urang teh dicuci tuluy ngabom batur jadi teroris dan naonan kan sok ulah kitu lah lebar al islamu mangsalama muslimuna bilisanihi wa yadihi ari umat Islam teh anu sok saling salametkeun jeung papada baturna kulisana jeung kuleungeunna tuh ayeuna leungeun pake ngabom nanaonan nu teu tua nu teu dosa ka babawa geus sok eta cenah geuleuh ka Yahudi atuh ulah Yahudi itu tah numpuk dina awak maneh Yahudi teh naonana sifatna ke urang guar ku siki teh lain banyak agama kan ulah euy ieu mah nepi ka dianggap enteng padahal jelema teh Bu beda jeung sato Bu seperti anjing buduk di jarian paeh nangan ukur samat bilatungan tapi jelema sajabati bilatungan bakal panggih jeung balitungan anu kudu dipertanggungjawabkeun ku dirina sewang-sewang mawi ibu mineng dikir ibu abeh bray nyai tanda-tanda keagungan pimpin ku bapana ar-rijalu qawwamuna 'ala nisai ari lalaki teh pamimpin ti eta awewe lamun awewe teu daek wae ngaji teu daek wae dikir lalaki ngomong nyai dikir nyai salat nyai majikan keur tibra nyai nyaring atawa lamun mah teu da awewe mah kudu dielus subuh geura lalaki ajak mah bangun sayang bangun my honey bari celengok tarangna dicium bangun sayang kurang sujud syukur ke Allah subhanahu wa ta'ala yuk sayang bangun sayang teu nyaring keneh mani piheulaan ku lalaki bari sholawatan kan bae da nyanyi sholawat oge salatullah salamullah bari dianu bapada bari ngageuingkeun pamajikan rengse mandi mah bangun sayang bapak matas mandi aya urang salat mah teu nyaring keneh adan cing tarik calengkung adan rengse adan mah bangun teu nyaring keneh wae bawa sejadah gigireunana pek ngadoa innalillahi wa inna ilaihi meureun pangna hese digeuingkeun oge mod eta salatullah da eta mah nyanyi teh dalin eta nu nepi mah lain salatullah teh soluh teh salat ka Allah kumaha keur prak-prakanana sopan santun ramah tamah DP handap asor ta eta salatullah salamullah aslina nu eta mah nyanyi eta mah model tukang nyanyi tukang seni di panggung si anyuran anu hajat menang amplop tuluykeun abe menang amplop tukang si anyuran geuning gagak ngelak nasuhunan ngahiap ngahayu-hayu hayu mulang pulangkeun ka nagarana di panggung di dieu imahna mah tara kitu jeung pamajikanana sugana laki balik di kantor si pamajikanna teh geuning itu salaki kuring geus datang akang palai ngaleueut naon ceuk salakina teh bari ngagegag buru atuh nyai na heureut cai akang hayang cai kopi tah lamun rumah tangga geus kitu buru-buru bawa ke rumah sakit jiwa garelo atawa tukang kuro tukang kori nya kori di imahna tara kitu ka pamajikanana nyai eta canak hihid deuh kol-kolah tah teu kitu atawa polisi ka pamajikanana prit
ngejo tuh ngejo ditilang wah aja goblok teh polisi teh atawa dalang di mana kamu majikan anak nyai gerang ngejo nyai nya pasif kelo noron ngaputing pak ieu teh duh isu ke Garut alah sora peuyeuk gitu itu pak jeung bangsa urang karek dina kalimah ku rarasaan teh geus nepi pada jauh pada bahasa Arab teh mah da kudu dihartikeun heula atuh kana bahasa Sunda kakara ngarti hate teh narima ieu mah aya nu karek kalimah hungkul jauh percaya dina kalimah hungkul wah jadi we doa nurulung doa bari teh nyaho hartina atuh melaksugan di tanah lamun dicebor mudah-mudahan buahna teh buah teuing kaituna teh alah aya sisi jalan teh naon sisi jalan raya itu naon kampung naon Cisantri aya Tanjung Garut di Tanjung Garut dek ka mana tadi teh udah ka sisi jalan ka itunya manehna teh ngadoa teh percaya kana kalimah ya Allah abdi atau ada kasadang nya baheula mah dacan ieu can aya mobil dek kasadang leumpang ngadoa ka Allah sabab nempo pihujanun geus menung ya Allah eta pihujanun geus menung sakira-kira abdi can nepi ka sadang mah ulah waka diturunkeun ya Allah durok dok Fatihah ge 7 balikan atuh bari teh nyaho hartina da percaya reug-reug manehna geus ngadoa ai palebah kacamatan teh naon teh palebah Campaka gretok teh hujan gede manehna sinut-nut teh di pos hancip bari kukulutus ka Allah nah eta Allah nepi ka teu apa sadang-sadang acan percaya ka Allah teh percaya museup sisi walungan ge ti isuk jedur nepi ka sore jeger tuh nu nyangut hiji acan kukulutus pan ka Allah nah ya Allah lauk matu maung ka dieu teu nyaho maung hayang nginum turun ngagilisir ka manehna ngadeg-deg pan manehna ya Allah da abdi mah banyol tuh akhirna teh nya ulah lalawora agama meureun kana banyol meureun agama deui nepi ka dianggap heureuy komo kudu mabok malah haola geuning dipake kudu mabok geuleuy anjing teh teungeuna aing euy kasihku ku si anu euy pokona teungeuna ku aing peuting engke ku aing dikadek lah haola we anjing aing mah eta lah haola dibawa kana mabok mun jauh naker jauhna teh atawa nyuratan ka Allah mangkaning isukna teh dek ditagih listrik ku PLN teu boga duit 100.000 berage nyuratan ka Allah kahatur Allah subhanahu wa ta'ala bongan dina dirina geus ditanem percaya Allah teh maha welas maha asih bari teh jeung ilmu nyuratan ka Allah kahatur Allah subhanahu wa ta'ala manawi nuju salse abdi ya Allah priyogi arto 100.000 abdi percaya salira teh welas asih salira teh maha beunghar teken Udin Campaka diapekeun ka pagawe desa aya ku pagawe desa dibaca kahatur Allah buah si Sudin gelo alungkeun celik kana kuta teu nyaho aya polisi boncengan keur kontrol cekit naon cenah eureun euy geus cenah bisa aya surat bisa nuragrag surat cokot teh dibaca ku polisi berakatak teh polisi seuri naon cenah si Syria teh lain cenah ieu si Sudin cenah nyuratan ka Allah sing sok cenah baca ke jerona dibaca teh wah kalau beuki gogohelan polisi naon cenah butuh duit cenah 100.000 montong di sieung seurikeun cenah eta teh jelema bodoh boga duit cenah maneh boga cenah baraha 75.000 tah cenah sok nyieun surat bejakeun ti Allah asupkeun we tanu 75 teh ayo urang anteurkeun cenah karunya ayo nu polisi soleh tah Sampurasun, rampes, bray, rewat, alah, aya polisi naon, dosa naon abdi lain, ya kapi-apian surat di Allah. Alah, semua abdi. Ini polisi bari seuri dibuka teh bray teh duit. Ya Allah, nya geuning Allah teh maha murah maha asih. Nuhun ya Allah, dihitung teh 75 ngalamun, sedengkeun butuh teh nyuratan deui ka Allah. Ya Allah pingkeun ulah mihape duit ka polisi
mung dugi 75 kabina mah. Eta polisi dek lihat bener jadi katempuan. Lihat, namanya jam seperti teh. Sawios sampai ka subuh. Wios. Podara ne aing atuh. Ya. Aing ngaji siki ulah ka jero mana resepnya. Udah ketempo brai cenah cahaya teh gitu teh brai. Gitu. Yo nya geuning ieu ayat teh, ayatna ieu teh oh barangna eta kitu. Ulah lawora dina Islam. Mau ibu-ibu sok dikir ibu. Abeh naon cenah Pak Asep dikir teh heulaanan abeh tuman. Ada ibu-ibu loba urang Sunda geuning aya-aya kareuwas piring peupeus geuning nya gombrang sia kanyut. Laer. Aya nu aya keneh nu kitu. Tuh. Genting ke mak sabab kuminang dikir tuman gombrang la ilaha illallah. Gomrang piring pepes la ilaha illallah. Kusak ke maot. Dajah jantung murang tina reuwas. Tapi taroskeun ka kiai di mana lamai tos ngucapkeun la ilaha illallah bari muka sapa tobros paningali teu aya hijab ibu bakal langsung blos ka gedong nu molongpong blus ka alam nirwana alam asal poe panjang nagara tunjung sampurna alam nu teu kaselang-selang innalillahi wa inna ilaihi. Tapi ibu di mana mangi kareuwas gomrang piring pepes sia kanyut laer guprak we maot. Cilaka ibu nyawana ku bumi moal ditampi ku jagat moal ditarima komo lamun kuno kawasa. Bakal cicing di alam marakayangan nilik-nilik gesan ngancik nyawang-nyawang gesan nyayang di mana kuringnya cicing di mana kulanya nyayang. Tiris eueuh pikeun pisi muteunana hareudang eueuh pikeun piki paseunana keung eueuh pi baturan dihirup. Ya Allah abdi balikeun deui ka dunya abdi rek ketoh ibadah no way sia blus kana kanyut. Panuju sia. Kitu Bu. Lalawara. Nyawana jadi kutu bayur. Atawa ngajedog di pantura itu dugem. Oh, ada kamari balik dirinya teh di naon teh Jaya naon? Kamari ngawayang dirinya balik ka itu macet. Tanjung Rasa di jalan raya teh macet. Eta subuh awewe barariji tina liang-liang. Oh lu ngarorakeun deudeuh teuing. Deudeuh teuing kade ulah pikang ngewa kade. Deudeuh teuing. Bapak ngewa ka Firaun teu? Ngewa. Rasa pelaja wayang. Lamun sidorna ngadukeun batur yeun nepi ka batur cilaka ambak teu bu kadorna ambak. Ambak. Nah ieu dalang namanya aheun dah. Dorna ku leuheuh dicet deui ini. Teu puguh-puguh ngewa ka Firaun. Dulur ge lain. Tah Firaun nu dina diri anjeun tak geura singkahkeun. Pir hartina ngajauhan aun pitulung. Naon anu ngajauhan pitulung teh? Bedegong. Eta singkahkeun ka pir teh. Tina kupar tina tertutup jiwa anjeun kasucian anjeun. Ku kabedegongan, ku kabohongan. Digadekeun anjeun teh tah kana bedegong, kana bohong. Ya, da diri sorangan mah lulu nya Pak. Oh ya. Eta ning Nabi Khidir parahu di bocoran. Budak di paehan. Aya bangunan can angeus runtuhkeun. Ieu Nabi Khidir, Nabi Musa kieu nah piguruan teh gitu padahal gerasa kulu mauludin yuladu ala fitrah sakabeh nu dilahirkeun ke alam dunia dengan keadaan bersih beres bersih orok mah tapi ngagedean aya nu jadi tanpa dipelak dina hate anjeun muatan naon sirik pidik jail kaniaya iren panasten dudupak rumpak ngupat si muat ujug ria takabur nyaci maki sik-sik mulik teu kaopan teu payaan cap jahe buntut kasiran merege hese gerak turun-turunkeun deui gerak bocoran eta awak cenah turun eta kabeh teu kitu digebrus ya ka neraka bangunan can angeus runtuhkeun ulah waka geus angeus ulah boga rasa geus angeus eta ilmu belajar terus long life education sanajan geus kolot terus belajar terus baca
Geus terlambat kuring mah geus kolot diajar teh better late than never. Lebih baik terlambat daripada tidak pernah sama sekali. Sama sekali. Waduh eta ilmu nepi ka kitu nya Pak. Budak dipaehan eta laku bubudakeun geuting ku kadewasaan. Nu mawi tadi sim kuring dina muqaddimah fa idza qara'ta Qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Saacana anjeun maca Quran pek salindungkeun heula anjeun tina pirang-pirang godaan setan nu jadi we kalimah auzubillahi minasyaiton ni ari auzu teh asal tina kecap a wau da naon sababna harakatil wau ilal aini jadi harakatna wau tukeurkeun kana ain pasropa maka suruh auzu ai akbiru artina kedewasaan jadi siki nu jadi teh anu kolot nu dewasa nu matak bubudakeun maneh teh kabeh aya nu jadi sikih nu kumaha apa nu ngora nu kolot kitu untung bubudakeun wae hirup teh tah dina tahun panggihna nya teh cenah pasif teh saka nya dalangnya bisa kitu hitung-hitung entong gogorongok teh teh kapan era ku dalang teh naon dalang teh asa tina kecap dalilun dalala lamna aya 2 ngan dieuweuhkeun hiji genti ku tasjid jadi dala ya dulu dilalatan bahwa da'ilun isimna isim fa'il artina nuduhkeun ngan binana bina asom nuduhkeun anak anu budak lain budak penyakit ya tapi nu ngabubudag maneh nu matak ayakeun teh gamelan cenah gandeng heula cenah kumpul tukang judi cenah kana rumpu jablay non teh naon sugane atuh ceuk Semar teh jang kade ulah ngakan duit ladang judi deuleu kieu ya naon sababna sabab wong tua gawe wiwitan wong nom dar malakoni sing saha kolot anu nyeun kagorengan anak incu nu bakal engkak-engkakan dina jurang katugaraan ceuk tukang judi teh bari gupru heueuh nya eling saurang kitu lumayan aya eta ge nu ngaharamkeun kana wayang tong dicarek da nya wayang mah haram coba ane leg-leg lamun aya kiai ngaharamkeun kana wayang tong dijawab ku halal pasea da eta mah nyaritana ge bab haram lamun itu nyarita haram bilu kan haram abet teu pasea yok diajar matematika sakedeung positif kali positif sama dengan si baleg yok positif kali positif sama dengan mahnya yok balikan deui positif kali positif sama dengan positif kali negatif sama dengan negatif kali negatif sama dengan positif benar kali benar sama dengan benar kali salah sama dengan salah kali salah sama dengan benar lamun nu bener benerkeun sama dengan bener dan nu cilaka teh nu bener disalahkeun sama dengan lamun nu salah salahkeun eta teh bener kiai ngajak sholat ke ajengan sama dengan bener bangsat ngajak maling ke kiai sama dengan salah bangsat ngajak maling ke garong sama dengan bener goblok nate karton nah gitu cing-cingan bahasa teh matak aya kiai ngaharamkeun bawa Quran ka DKB mari kita berdiskusi buku tar cenah wayang teh patung di imah ulah ngukut patung sabab malaikat rahmat moal daekeun cenah ka imah sabab sieun patung goblok malaikat teh dagor ka aing nya ada ti dagor da aya nafsuan berarti aya kasieun mah apa eueuh nafsuan malaikat lain lamun aya kasieun sedengkeun sieun teh nafsu berarti palsu anu didagor ku aing mah gitu patung nu mana Pak eta patung ai patung teh hayang dilus ngajentul we gadag dahar beuki nginum beuki digawe mung pek-pek kanu kitu teh tuman kahayang teh moal daekeun rezeki teh datang kanu kitu moal karton tah kitu kudu cerdas atuh urang Islam mah meuder nyalakeun wayang mah dibeuleum ge beak kitu yo wangsul deui tah a'udzubillahi minasyaitonir rajim abdi dipindahkeun karena bahasa Sunda abe ngarti mun TV gini dipindahkeun ke bahasa Indonesia
Aku berlindung kepada Allah. Dah, bari perembentak ininya. Dari godaan setan yang terkutuk. Dah, karek nepi kana harti teh mah emi gawena. Sedangkeun auzubillahi teu hak. Da kana gawe ka itu nage. Apan tadi nage abdi nyalindung gawe berarti. Kasaha nyalindung teh Pak? Kana naonana? Tahun gecan tamat komo ka ituna. Tah, oh berarti lemah kene urang tanya. Tuh jauh kene. Mata kulawa ka di aku bener ge. Tahun jantara ramat gini. Udin milu ngiuhan ka ewon. Kana naonana? Ka imahna benernya. Naon pangna milu ngiuhan? Kahujanan atawa ayo urang pangna nyalindung ka Allah naon sabab? Hek sia. Sabuku tahun buku tah. Nepi kana siki mah, nepi kana mata holang. Pangna abdi nyalindung ka Allah teh tuluikeun ayatna, entong dijawab ku nafsu. Tuluikeun ayatna sabab Rasul oge kitu. Rasul mah tala ngawaler. Kana naon paham pertanyaan batur, angin wahyu diwahyukeun deui, wa mayantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tuluikeun ayatna, pangna abdi nyalindung ka Allah teh tina pirang-pirang godaan setan nudi bu ayo orang tua ya kene abdi nyalindung ka Allah tina pirang-pirang godaan setan nudi laknat saha nu dilanat kusaha dilanatna kiraha ku aing can nepi ka siki mah diudag we terus sok sia baheula dilanat teh baheula ari ayeuna dilanat kene teh setan dilanat kusaha nah alo dendam kitunya tiba heula nepi ka ayeuna ngan ngutuk we menang saha setan eueuhkeun alo kitu tibatan dilanat wae mah lieur ka aing aya palai ngartos palai lah sikinya ya siki Udin dagang bonteng sok sing cerdas saha tanu dagang bonteng bieu ewon meuli ka Udin sakilo saha tanu meuli ku ewon bonteng teh dirujak di dahar saeunggeusna ewon ngakan rujak ewon nyeri beuteung alatan ngadaharu nyalakeun teh ka Udin teu Udin mah dagang hah Udin mah dagang nya iblis dipasihan modal ku Allah atas nama saha iblis ngagodana di atas nama Allah rek kuat kumaha aja sok da ngagodana ge atas nama Allah da ditentang kumaha sok wayo ngalenggapnya iblis dipasihan modal ku Allah keur ngagoda teh naon kidib kitman biladah hianat nafsuna amarah lawamah safiah mulhamah kadieuna sirik pidik jahil kaniaya iren panasten dudupak nurumpak ngupat simuat ujug ria takabur nyaci maki siksik melik teu kaopan teu payaan eta modal setan kangge ngago ai manusia di modalan naon mutmainah rodiah mardiah kamilah tirituna sidik tablek amanah patonah kadieuna nyaahan dedeuhan welasan asihan daek nulung kanu butuh daek nalang kanu susah ngajait kanu titeuleum ngahudangkeun kanu labuh mere kanu daek hak saha eta hak manu ieu moblos ta setan mebeskeun sirik pidik diange ku ujang saha nu dikutuk teh kartos woyo setan we kartos lamun eueuh setan moal normal sia teh moal kartos bayangkeun lamun urang eueuh setan moal normal geus sok nya karti ieu tuh ngecewi sorangan nyaho cenah moal lamun urang nafsu moal ganteng nah eta teh ciri-ciri jelema beukian teh
Kartos Pak kartos gening di dia wuku kabeh tanu caritakeun teh leres Adam keur ngajepepeng para malaikat di piwalang sujud. Hei para malaikat sujud ke Adam. Aya hiji nu teu saha mana barangna ieu mah jauh peleteng pikiran teh ka baheula mitos tah ngalamun ka ituna tulul amal panjang lamunan ka dieu keun gasok Adam wujud ai Adam diciptakeun ku Allah manusia ucing marmot manusia ari ujang ucing marmot atuh geus ka ujang da itu mah geus kaliwat jagotna naon sistem da sistem teh kitu ti baheula nepi ka ayeuna sok eta wujud malaikat secara wujud awas denge ame sok tanyakeun ka ahli kedokteran sabaraha juta sel anu aya dina diri urang tapi aya hiji dina hate mung sujud tah ngan ngajakna teh naon kitu karasa teu karasa tapi lamun eueuh si eta moal normal deui kartos pagi ayeuna mah tah sia ngaji tah siki teh kartos ieu mah karena kalimah we wungkul kalimah mah media supaya nangtremkeun itu fokus urang kudu ngabogaan kekuatan power is pakes kaduana disiplin katiluna terobsesi nya kartos tah lamun tos kitu hartina geus dewasa ku ayana dewasa haji bakal jadi mabrur ku ayana waji salat bakal aya hasilna ku ayana dewasa puasa bakal aya hasilna leres Pak tah gitu lamun eueuh hasilna berarti bubudakeun ke belajar deui kartos tah ti kitu sistem kuringnya hapunten tina seluruh pihak kalepatan hayam beureum hayam kate dek dibawa ke pasar kuring dek eureun lantaran capek sabab kuring hayang dahar wabillahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.